mayong. Aing keur kamari ka picung, jeung boga turun aing manggihan nu tabrakan tukang baso jeung tukang somai meuniki lho. Cepret dia mayong. Anehna aing mah nu meunang tukang sate. Gimana dia sama penasaran tak? Parah, hulu jeung leungeun jeung suku pepisah. Buang ngaru udah mesin. Sieunnya. Oh, nagi brig aing. Oh, kala cung. Aing mah rada mikiran cung. Oh, cung mah. Hulu jeung leungeun jeung suku mah papisah. Lamun eta mah ngun rapot ngaguru udah gengsian. Tadi eta cung nu tabrakan dibawa ke mana? Ka rumah hantu. Nya dia lain ke rumah tuh ke rumah sakit. Oh, nyapo aing. Ngarang bae dia mah. Di sini tuh si misionan sih. Santa. Ente atuh. Dia mah anu tabrakan lagi somai jeung baso. Eta mah tukang sate teh iluan. Oh. Eta barat tukang sate teu kuna naon? Atuh ente. Yang ieu mah tukang sate neneleukeun doang. Bolon-bolon tinggi ya cek dia iluan cenah. Atuh eta mengalalaga dia doang si bisi sieun aing mah esna. Aing ngagarudug dia, nyusinan aing bae. Bisi ku aing dek di baturan gitu ka peuting bari dikieu-kieu. Endung teh. Bolonting dan macam tukang somai jeung tukang baso. Tetabrak menang tukang eta sate bolon-bolonting rada lieur aing ka dia. Pikiranna kitu-kitu teuing. Atuh anu meunang sate mah pantabrakan kieu tukang neun tukang somai jeung tukang baso. Pan eta tukang si sate cicing bae nuleukeun. Pan anu meunang eta. Oh, kitu nya cang ceritana. Kakaraknya aing mah takar tadi ngomong. Tuh, yang Duh, mata di mah bae. Di luar esanya, dan kalau orang ngomong juga. Harus amat bingung ya. Ini ngomong-ngomong ada kan tio yang kacang kamane budak ya. Jeung karas kali kuari, karang mana budak ya. Aing, enggak boleh lah aing kadi. Bukan ya, yang budak aing. Harus amat ya juga. Bener anak aing keur karas aya kita di video. Nanti budak ke cacangan gitu. Lah tiga. Oi. Hari dari kereman unggal penting duaan bae. Biasa tuh yang ngagosip. biasa. Aduh, aing. Video kayaknya asal di mana? Oh, geura bae tuh. Duh, dari karena gitu. Ngagosipna gitu ya dari aneh unggal penting duaan bae. Ngagosip kieu pan tukang somai jeung tukang baso tabrakan dia mah nya kieu. Anehna mah anu meunang tukang sate. Aneh teh dia. Aduh, aturan liar yang oi, mau kemana ya? Jeung si ieu aing duaan di keur tadi meuni liur. Beuh ka otak meuni puyeng. Lain tah tukang bakso jeung tukang somai. Tabrakan aparan teh tak kumaha eta? Parah hulu jeung leungeun jeung suku pepisah. Oh, bener dari ya. Oh, dibawa ka rumah hantu kuari. Rumah hantu tuh ke rumah sakit. Rumah sakit meureun. Oh, nyapo aing we. Linglung aing dia mah ngora kene linglung. Lain dia. Yang cong, terus kumaha eta tukang sate parah teh? Atuh henteu para mah ieu doang nih mah hulu jeung leungeun papisah jeung ieu suku. Aneh mah ya ka bunget dia tuh aneh. Tukang bakso nu tabrakan jeung tukang somai. Ari kunaon tukang sate dibawa-bawa pan tukang sate mah tujuan teu dibawa meureun. Atuh sarua bae meureun. Ieu tukang sate ge neuleukeun. Angke aing mah ka kadar reduan rada aneh yang kumaha tadi kitu. Aneh kumaha wing. Tukang somai jeung tukang baso meuni kieu tabrakan ceplak bae dia mah. Anehna aing mah tukang sate anu meunang. Tuh owing tukang somai jeung tukang baso mah tabrakan. Eta mah tukang sate neuleukeun doang, teu boborototan. Nah, boborototan. Lagi bororotan meureun dia mah. Salah ngomong. Bororototan. Kata dia barolotan gitu. Oh, ini salah ngomong. Tukang bakso, tukang somai, tukang sate berarti taleumeun suku jeung hulu papisah berarti nya. Atuh meureun dia amun rapat mamasa dong pocong dia. Tong teuin dia mah. Heuh nya. Karena murewa. Eta kami si otong kayak kikieuan mureng di luar kan. Geus. Palir yang kadar ria. Aing geus bi aing kuari jem kieu ha. Ayo, bos pandari mah. Aing boga uing duitna, tapi aing mandung minjeman.
Soalnya dia mah ditagih na, iya gati tah duit na. Sombong amat. Antongan di koy. Coba malah bawing duit na ya. Sombong amat. Mal minjuman, gati aing nyaran duit na. Yang, hoonya ulah minjeman si Sarwi. Ditagih na gati, yang. Ay siya pinjem duit, yang. Babari ay nagih na gati. Pokoknya, Oh sih mah banget si sakelo iya. Nah itu dari pamer-pamer teh kayak ngatin aku pinjam atau aku mau gitu dari kain parah amat. Aing mah weng mal minjeman dia jeung si Piong jeung aing. Aing soalnya nak open BI. Nak ngabelajarkeun sieun ke kagedena. Supaya jadi kakek jiu sieun. Gaya helikopter, engsor lele, wek kayak gituan. dia cong ngalajaran teh endah. Cong aing ngasaan sautu-sautu kakek ngasaan. Kayaknya kagede kudu belajar nanya kikian. Nya, kudu embat, kudu bedas. Eta dari lalam minggisnya kanu kikian open bay nah net open bay aing bay ganu gede tanya kanu kikian nges burung lah aing lamun nges tadi zaman ku dari duit mah aing kanu ayang aing sugan yang diberek kieu ku ayang aing. Ay dia kur tadi mah nyawa kikian. Ay nak anu kabogo dia nak diberek kikian. Tak bola nih sih congnya. Oh, saya mah beungeut saya sakerud. Terus lah dari aing atuh dalangan sasakelong bae kayak tapi na aing sama meh lupang aing hendak ieu hendak pamer saeutik ka dari ya. Ananya pelet saeutik jeung ayang. Tah aing boga duit tah. Beh, untuk biang. Tah. Biang. Terus lah aing hendak kanu ayang aing nak bukan lawang ayang aing sugan apemna akadeuleu gede. Nah satu dari ya aing makana ulah sok jadi jomblo sabun bae lah aing begela nu kieu boga kabogo dari jomblo sabun bae. Ari keur tadi teh boga duit dia anak nahan pinjem aya ngalobaan bae teh dia duit. Pan aing tadi mengetes kadarnya doang saeutik. Geus lah dari ya aing nek mabur lah ya. Bo sakit ganteng na aing. Ayo nya, teu aing. Ayo nya aing teu nya. Jomblo sabunnya. Ayo geura we. Ayo, Assalamualaikum. Salam. Kieu teh aing. Si eta mah mata boga duit jongnya. Sugan mah si otong na gancet teh dia nyelapnya. Lapan paku. Jangan lupa like, comment, subscribe. Budak kabrag. Awas kumisnya lah.